bulan aya pikir saya Raden Ayo lamun ieu budak ke kapayuna anu bakal tiasa neraskeun kerajaan Rama na Raden Setyaki. Tapi da ieu teh lain ganung harti hayang nemongkeun kagagahan Raden Setyaki ta ieu mah malulu bajuang sabab ieu nagara bakal dipake lapangan papaseaan parebut awewe. Sumuhun leres. Pikeun ngahindarkeun eta papaseaan anu matak ngarugi